Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Hadijah Rahma Aulia. Kali ini aku akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Si Kabayan Ngala Nangka, yang artinya Kabayan sedang memanen buah nangka. Hiji poe si Kabayan masih kene sare sanajan geus beurang. Geragugah Kabayan, aya naon mang? Eta aya tatangga keureuneuh jeung nyiram nangka pamantuan ngalaan euy. Mana salakina? Untuk tanggung jawab kuring pikeun ngalakunana. Bijakeun wae ka salakina. Kuring capek. Sada deui nya mang. Entong. Geus beurang, mane sare wae keur gawe. Tatangga nu hayang nulungan teu bisa nulungan. Nya tuh enggeus. Saenggeus kitu, si Kabayan indit ka kebon ngala nangka nu bakal dibikeun ka tatangga. Kabayan, saha eta dina dalam hate? Si Ido eta mah nya. Kamana wae maneh Kabayan? Asa jarang sono ka urang. Maneh nu ka mana? Sibuknya ayeuna mah nya. Ti mana? Karek balik maneh ti Jakarta. Muhun kalaresan. Nuju libur adha, janten abi tiasa uih ka Bandung. Gitu. Kabayan, kamana si Kabayan teh? Kabayan, buru eta pangalaan nangka, kalakah cicing di dieu. Sakedap mang, ieu kuring papanggih sobat baheula. Muhun, urang ngalaan nangka heula nya doy. Sing sukses, wilujeng. Assalamualaikum. Akhirna si Kabayan junun naik kana tangkal nangka. Kenca Kabayan, teu aya gunana. Nya mang, enggeus sabar. Gubrak, Kabayan murak tina tingkal nangka. Gusti tak Kabayan. Lain nulungan, kalkang ngahasikeun maneh mah. Eta saha? Dang, Sep, ka dieu. Dadang jeung Asep nyamperkeun Mang Totang. Nya mang, naon nya? Kabayan, kunaon? Ieu si Kabayan keur ngalah nangka tapi murag. Kitu. Nya geus atuh, urang tulungan maneh ampe henteu labuh. Nya hatur nuhun Sep, Dang. Sok Kabayan ieu aya nu rek nulungan. Nya mang, nuhun nya. Sep, Dang, nuhun. Akhirna, lantaran gawe bareng, si Kabayan junun meunang nangka pikeun dibikeun ka tatanggana. Senang mantuan. Nah, dongengnya udah aku bacain. Kira-kira moralnya apa ya? Yang bisa diambil tuh apa ya? Nah, benar. Kerjasama. Karena kerjasama, kita akan berhasil mencapai sebuah kegiatan gitu. Terima kasih semuanya sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.